Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Wilujeng patepang deui sareng Ibu Rizky Nur Azizah dina pengajaran basa Sunda kelas 8. Kumaha? Harideup sadayana daramang? Syukur alhamdulillah upami aya dina kaayaan sehat walafiat. Nah, berhubung bab hiji atau srengse, mangga ayeuna lanjut ka bab 2 anu judulna warta atau berita ya. Naon ari warta teh? Apa itu berita? Warta teh asalna tina basa Sangsekerta nu hartina beja atawa kabar. Berita asalnya dari bahasa Sangsekerta yang artinya adalah kabar. Bahasa lemesna tina warta teh nyaeta wartos. Bahasa lemesnya, lembutnya atau sopannya warta itu adalah wartos. Sama artinya memberitahu ya. Warta nyaeta tulisan anu eusina ngeunaan kajadian-kajadian nu dianggap penting. Berita yaitu tulisan yang isinya mengenai kejadian-kejadian yang dianggap penting. Warta biasana dimuat dina media sosial, media cetak, atawa diumumkeun dina radio atau TV. Berita biasanya dimuat di media sosial seperti YouTube, media cetak misalnya seperti koran, atau diumumkeun dina radio atau TV. Unsur-unsur warta teh naon wae? Nyaeta 5W plus hiji H. Urang contohkan misalnya hiji kejadian tabrakan. Aya tabrakan ya di Jalan Saleh Iskandar misalnya contoh ya. Saha? Siapa? Saha anu jadi korban dina eta kejadian teh? Siapa yang jadi korban dalam kejadian tersebut? Why? Nah, kunaon? Kenapa? Kunaon eta bisa tabrakan kitu? Mobil teh sareng motor misalnya atau mobil minibus sareng truk. Kenapa bisa tabrakan mobil sama motor itu? What? Naon? Apa? Naon kejadian anu terjadi di Jalan Saleh Iskandar? Apa yang terjadi? Kejadian yang apa yang terjadi di Jalan Saleh Iskandar itu? Kejadian apa yang terjadi? When? Iraha? Kapan? Iraha eta kejadian tabrakan teh? Kapan terjadinya tabrakan tersebut? Where? Di mana? Di mana lokasina eta tabrakan teh? How? Kumaha? Bagaimana? Kumaha eta bisa tabrakan kitu motor jeung mobil? Bagaimana kejadiannya sehingga bisa terjadi tabrakan antara motor dan mobil? Itu unsur-unsur 5W plus hiji H. Warta teh merlukeun fakta. Tilu cara ngumpulkeun fakta. Nu kahiji nyaeta observasi, nu kadua wawancara, nu katilu riset dokumentasi. Observasi, misalnya dina aya kejadian misalnya tabrakan motor sareng mobil. Observasi, hidup teh kedah ka tempat kejadianana. Jadi kalian harus mengunjungi tempat kejadian tersebut, lokasi kejadiannya. Itu untuk pengumpulan fakta dalam suatu berita. Nu kadua, wawancara. Kalian harus mewawancarai saksi yang melihat kejadian tersebut di daerah tersebut berarti ya. Nu katilu, riset dokumentasi. Kalian foto apakah benar kejadian itu terjadi, lokasinya dipoto. Misalnya ada motornya atau mobilnya yang terjadi kecelakaan tersebut, kalian bisa memfoto sebagai riset dokumentasi. Nah, ayeuna ieu aya contoh berita tiasa ku hidup ditingali sakedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampuran, lajeng sonten pabiasa, wilujeng tepang sareng goreng ari diraldi dina acara warta sosial Selasa, Kamis 18 Februari 2019.
Nah, hideep 6B parantos ningali contoh warta. Ayeuna padika lamun urang rek nulis warta naon wae. Anu kahiji nyaeta dina nyieun LED gunakeun basa nu narik paniten basa. Kalian bisa membuat pembuka berita. LED itu pembuka berita menggunakan bahasa yang menarik. Kemudian nyieun LED ulah panjang teuing. Kalian membuat pembuka berita itu jangan terlalu panjang. Anu katilu pisahkeun LED anu sakirana hese dipikahartina jadi 2 atawa 3 kalimah. Pisahkan pembuka berita yang sekiranya sulit untuk diartikan menjadi 2 atau 3 kalimat. Anu kaopat, gunakeun kalimah parondok, gunakeun kekecapan anu basajan, gunakan kalimah yang pendek, gunakan kecap-kecap yang sederhana. Nu kagenep, usahakeun pake kecap-kecap pagawean aktif. Usahakan menggunakan kecap-kecap di mana subjek yang mengerjakan pekerjaan. Nu katujuh, kalimahna parondok, kalimatnya pendek-pendek. Nu kadalapan, ulah loba ngagunakeun bahasa asing. Jangan terlalu menggunakan bahasa asing, banyak menggunakan bahasa asing ya, bahasa Inggris, biasa saja. Nah, nembe hideep atos menalika naon artina warta teh sareng unsur-unsur warta teh kumaha, contohna kumaha warta teh, terus sareng cara ngadamel warta teh kudu kumaha. Ayeuna langsung kana pancen nyaeta catet hiji warta anu ngagunakeun basa Sunda tina internet. Ditulis dina buku bahasa Sunda hideep masing-masing, terus kirimkeun ka ibu ya. Hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng ngerjakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.